Asy-Syafi'iyatu qalu, para ulama di kalangan madzhab Imam Asy-Syafi'i berpendapat yajuju menang naon idholus sobiyi ngasupkeun budak leutik alladzi la yumayyizu anu can hideng wal majanin jeung meunang ngasupkeun jalma gelo al masjida ka jero masjid dengan syarat in umina talwisuhu, lamun eta budak leutik asup ka masjid jalma gelo asup ka masjid bisa dipastikan eta budak leutik moal ngotoran masjid, moal nganajisan masjid. Wa ilhaqud dorori jeung bisa dipastikeun eta budak leutik moal mere bahaya biman fihi ka jalma nu aya di jero masjid. Wa kasfu auratihi jeung bisa dipastikeun budak leutik eta aman moal mukakeun oratna di jero masjid. Wa ammas sabiyyu al mumayyizu, anapun budak leutik anu geus hideng paya juju idholuhu fihi menang diasupkeun ka masjid. Syarat illam yattakhidhu mal'aban, dengan syarat eta budak leutik ulah ngajadikeun masjid sebagai tempat ulin. Wa illa lamun mah eta budak leutik ngajadikeun masjid sebagai tempat ulin, haruma mangka haram budak leutik sanajan mumayyiz asup ka jero masjid. Wallahu a'lam bishawab.